Jom, tadi tuh makan. Wah, iya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka saha, Jang? Punten, Bu. Ini badai naroskeun alamat di dia. Mohon, bada aya naon, Jang? Badai naros am sore, Bu. Leras buminya di dia. Oh, budak anu miskin teh, anu balangsak. Geus awa di dia, geus mangkat jauh. Oh, ai angkatnya ke mana, Bu? Duka teu apal tangan, we ka ditu kesorangan. Oh, nyantos, Bu. Atur nuhun. Jung ka ditu. Assalamualaikum. Salam. Aya imah bisa pakai ngaso ya di dia ya. Aduh, ieu bisul nyeri-nyeri teuing aing geus sabaraha poe teh cager-cager. Geus berobat maka mana-mana, aing teh geus ka mantri, geus ka dukun, geus ka bidan. Aduh, angger we ubroban. Aduh, Gusti, nyeri-nyeri teuing ieu bisul. Aduh, beraku kudu diberekeun ka hayam mah dipacok ieu bisul sampai bucak sugan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon sia? Kang. Hah? Di bade ngadon istirahat di dieu. Sia tahun. Wah, aing teh punya bisul sia. Oh, itu kan itu di pos ronda apa di kuburan tong di dia aing teh jadi bisul. Betul. Nuhun atuh Kang. Heeh. Sudah belum otak apa sia. Aing teh jadi bisul ngadon istirahat di dia. Betul. Goblok teh. Nyaho aing teh jadi bisul, marek harun molor di dia. Aing we ge nyeri urung-urungan ya. Marek harun molor di dia. Mah gitu sia. Ah. Nah, sekali itu mangkat gitu tuh, ke kuburan menurut gue. Duh, cara kieu jagat geus peuting. Aya toko euy. Aya kursian. Bisa pakai istirahat ya seperti ayeuna mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirna manggi oge tempat peristirahatan teh. Mudah-mudahan boga tokona teu ngusir. Udah, molor we. Ini sekali itu. Om, beak ieu kumaha? Saya goblok gitu, Boy. Aing boro-boro betul boga duit aing. Taruh kopi tinggal sabatang. Ya lah, sebenarnya nu liwat ya. Kurang kompas ya. Teu mere orang teu ngeuleung ya. Mane. Aing mah kumaha maneh? Kalau mane hayu. Ayo siap lah. Kumaha ieu? Udah kurang segitu mah tuh. Mana sih tadi cuma sebotol. Ah, kumaha tuh dengan duit.
siap. Ada lur, Aing minum kurang ya, mau kita. Boro kan ini di mana aku diusir Bener ya. Seriusan. Seriusan Kang. Beta teh besok ya naon eta? Ayo naon ieu mah Kang. Allah. Serius. Bisa wae si bos mah. Rokok. Ayan, Teh jadi nih. Orang mahal semua. Siap kira aku rokok kabeli anjing tuh bukan duit mah. Dompet. Ke bawah di Tapi mana? coba ya. Buka. Siap, Kak. siap, Mak. Seriusan. Siap Kang. banget jika nu ngarek ngalawan ka aing wan. Seriusan euy. Wah. Ampun. Sing bener sia. Ampun. Ayo wah. Serius. Ampun. Mundur sih nama euy. Oi. Kabur ya. Oh iya. Ibarat pelangi endana warna-warni datang sakedeng jol indit deui manesiga senja datang nan teu lila dipauku peting ku poekna kawin jeung maneh lain hasil akhir jang urang ngabagjakeun maneh eta tujuanna santen nama urang pernah ngabagjakeun maneh najan eta ngan ukur carita stok doakeun ku urang ngarabagja jeung si eta najan urang ngarasa kecewa. Rek naon mang, rek ngemi. Mang, tapi teh puri potong hayang ngamli tapi teh gaduh artos. Bios lah, adik kuliah ngubah diri, betul bisa makan, bisa dingin kan makan. Mang, biasa ente biosnya, tapi tos lapar pisan. Geus mang kajin mang. Kayak kok urang dibayaran lah. Nuhun Kang, ya Allah, turun pisan ya Allah Gusti. Beri potong gitu. Ayo bang. Kang, mina apa enggak? Allah, turun Kang, ya Allah Gusti. Geuning ieu mah anu kamari. Anu basa nanyakeun alamat teh ya si Akang ieu mah. Nuhun Kang, kamar teh alamat kapan dah henteu? Entos kapendak Kang. Ngan wae jelema eueuh. Dupi saha akan nuju milarian saha. Sebenarnya mah abdi teh nuju milarian nu ngaranna teh I'm sorry. Hah? Saha Kang? I'm sorry.
namina teh I'm sorry. Akang kenal. Abdi Kang, am sorry teh. Aya naonnya? Sok ayeuna mah saya kenal mina heula Kangnya. Jadi kieu Kang. Saya teh dititah ku bos Abdi. Kita neangan nu arana I'm sorry. Ternyata nu arana I'm sorry teh Akang. Pas pisan kebenaran pisan Kang. Ayeuna mah kumaha carana Akang teh kudu ngiring jeung Abdi ka ditu ka bos Abdi. Aya naon kitu Kang? Asa kurarawas ieu abdi teh. Mungkin weh ngobrol di ditu sareng bos Abdi nya anu nyaritakeun. Pokona mah Akang mah kudu kabawa ka ditu. Lamun rek balik heula Kang. Bu Abdi rek dianteur ayo. Lah Kang boro-boro erek ka rumah. Puguh abdi teh tos diusir ku mitoha ku pamajikan. Ayeuna mah ngilu jeung Abdi Kang. Kabeneran bos Abdi teh boga pabrik pare. Sugan Akang bisa digawe di ditu. Oh, arek kitu mah. Ayo atuh abdi ngiring. Ayo. Ya. Waduh. Woi Mang, can mayar. Ibarat pelangi endana warna-warni datang sakedeung jol indit deui manis siga senja datang nan teu